أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Siapa minggu udah kemana? Ngaji, kemana? Nggak sulah nyahok. Urusan aing mah. Emang gue gitu? Bersisian bener kayak aing kan bener. Aing nggak bener awak sorangan heulana ulah milo ulah. Enggak sulah sok diajakan urang bae heulanan. Datang ka mana bener urang datang ka mana. Ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana? Ka hiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana? Nah iya kan di negara urang makan diulah ku ari nyeun kekuatan-kekuatan jangan bombardir kafir teh ulah. Teh dilindungi ku negara. Ayat ieu marentakeun wa a'iddu. Hei para kiai. Siapkeun kekuatan anjeun. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para ustad, siapkeun kekuatan anjeun. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para budayawan, siapkan kekuatan anjeun. Wa a'iddu, hei para ekonom, siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi. Wahai para petani, siapkan tanduk-tanduk maneh. Jangan hajar kafir minimal. Yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Manete supaya kadele hebat, supaya kadele gagah, supaya kadele canggih. Dengan kegagahan, kehebatan, kecanggihan, kekuatan aya di leungeun maneh. Turhibuna, maneh bakal bisa nyingsieunan ka kafir-kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh anjeun, Yahudi jeung munafik sieun. Nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali, ada bom Hasan yang namanya bom Husain. Yang ini nih, ini Fendi. Aya tadi Iran ngaran Fendi. Kekuatan anak hebatnya saya, kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika. Lain lalagaan, nugaran Hasan sampai ke Amerika, Prancis. Nugaran Husain gitu kene. Kalau yang ini mah nggak bisa terbang. Yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika. Karena kita bisa ini nggak hajanya lagi teman. Digaranan, sieun kan Amerika. Cek Amerika coba ku Iran. Laut dikosongkeun. Hayangnya kecanggihan ieu bom. Kemudian jarak tempuhna bakal kayahoan. Disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh. Ieu endek uji coba. Dahsyat henteu datang ka mana? Amerika, Iran sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari. Make radar, make aturan, make remote. Cek orang Iran di remote kejauhan sekian, kejauhan sekian. Di sini nih remote-nya. Coba paling jauh, melebihi Amerika. Karak Amerika gede. Nah, ikan kehebatan. Coba Indonesia. Kapal Indonesia lain lalagaan. Dicoba 3 negara, Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman. Diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatan anak dengan remote yang canggih kabeh. Ditanya, ini bagaimana aturannya? Ini begini. Ini begini. Amerika, Jerman, Belanda, tol kabeh. Yang Indonesia nggak ada aturan. Indonesia nggak ada aturan. Ini lantas bagaimana? Nggak usah lantas. Ntar juga nyungsep sendiri ini mah. Siapa Gus Dur? Bisa ada Gus Dur. Ya Allah, ya Rabb. Berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta.
Tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut. Jangan takut. Dengan ketinggian canggihan kapal, tapi kita harus menang. Mau bagaimana menangnya? Tenang aja. Menang ada di tangan Allah sekian nanti. Eta Gus Dur hebat jasa. Jangan takut. Walaupun kita punya alat perang tidak canggih, punya kapal tidak canggih, tapi harus menang. Nah, eta kan semangat tinggi ngaranna. Harus menang. Bagaimana puasa kita? Dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut. Dia akan terus aja makan. Kita nggak makan-makan. Udah 5 hari nggak makan-makan, dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja, siapa tahu. Makan pas gitu. Warenganan puasa teh makanan di urang. Iya, orang Indonesia mah teh lain lalakar hebat di mana bae aya. Urang Indonesia di mana bae aya, kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, arahnya loba jasa di Mekah. Masya Allah, tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia nu nyebarkan toriko di Amerika, nu nyebarkan di Belanda, nu nyebarkan di Jerman, orang Indonesia diakui dunia. Dikir cerita pertorikohan. Bertorikohan eta kan eta teh endek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah tanpa melalui toriko endek di mana pasrahna kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana kan lamun bertoriko mah pasrah dek pasrah segala-gala Gusti jawab abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti segala-gala nu Gusti dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah, tadi nu paesa. Da kudang ti peuting lah, aing moal wakaf. Satungtung aing inget keneh moal wakaf udang ti peuting. Saanu nyaho lamun pocongna aya di hareup. Atuh deuk kumaha, teu boro-boro perang ka pocong bae sieun. Nah, melalui toriko kan kepasrahan. Pasrah, diuji pasrah heula. Pasrah teh kawan henteu diaku nu urang. Lamun urang masih keneh ngaku, urang bakal sieun. Geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang di aku aya makan teh di aku Gusti awak teh da nu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti ceuli abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya deuk dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna ku pasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus waktuna mah deuk kumaha kitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna mah kan nu Gusti ku Gusti titah ber teu pertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal kitu bisa nyebar agama tanpa negara moal nyebar agama negara tanpa agama acak-acakan geus duanana antara agama jeung nagara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah di rumah kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Wallahu a'lamu bimuradi wa nuzila lan dan turunkeun fi man aflata yauma badarin dalam wong kang lepas yaman boncor yaman ing dalam dina badar dan turunkeun ayat wala tasaban alladzina kafaru wallahu a'lamu bimuradi lan aja yang katemenan si ira Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad alladzina kafaru ingong kang pada kalufur ya alladzina kabasabaku kang pada lepas ya alladzina kabeh Allah efatu tegese gencar ya alladzina Allah
innahum ing satuhune ya alladzina la yujizuna iku orangna ngapeskeun ya alladzina kabeh la yafutuna tegese orang ngapotkeun ya alladzina kabeh ing Allah wa fi qiraatin bitahtani ahlan kan dalam qiraat sawiji maka lawan gampang saasor wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu lain wala tahsabanna wala yahsabanna dina hiji qiraat fal mafulul awal maka te maful kang awal madzupun iku kang den buang ayan pusam tegese ing pirang-pirang awake alladzina bi ukhra lan dalam kaping ngangkawane bi fati an kalawan den padakeun ala takdiril lam ngatas takdirkeun lam annahum وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون والله أعلم بمراد وعيدوا lan padanya wisakan sira kabeh lahum kadue kufar likitalihim kadue merangan kufar masadatu ming barang kang gawas sira kabeh ming kuatin nyatana saking kakuatan gol ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rom yudawi aku wadai ku ngajam paring rawahum muslimun riwayatkeun ing hadis sa Imam Muslim ribatil khaili lan saking ribatil khail dan saking perlengkapan khail masdarun bi mana bisya yaiku masdar kalawan makna nyangkara khail bisabilillah ing dalam marang agungkeun agama Allah turhibuna ikang padang medeni sira kabeh tukhawifuna bihi tegese memedeni sira kabeh bi kalawan ribatil khail adu Allah musuh Allah wa aduakum lan musuh sira kabeh ai kufaru Makkah tegese pirang-pirang kufar Makkah wa akharina min dunhim lan kang wone kabeh saking salian adu wallahu aduakum Gairim tegese lian aduakum adu Allah aduakum wahum lan utawi akharin al munafiquna wil yahudu ikum munafiq kabeh atawa yahudi ta'lamunahum kang ora weruh sira kabeh hum yang akharin Allah ya'lamuhum tapi uta Allah iku uninga ya Allah hum ing akharin amatun fikum min syai'in fisabilillah utai barang kang ana pagagan sira kabeh saking suwiji-wiji ing dalem marang ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah yuwaffa ilaikum iku den toni maring sira kabeh pajazaa'u babalas wa antum la tuzlamun ala utai sira kabeh okara iku ora den zalim sira kabeh tun qusuna min syai'a seorang aden sudah ni sira kabeh saking maing suwiji-wiji diturunkeun ayat ieu ngenai jelema anu kabur mencar lepas di poean Badar ketika perang Badar terjadi aya sababaraha kafirin anu lepas keluar mencar aju nyana beranggapan bahwa dengan lepasna nyana bisa salamet tur bakal bisa nundukeun ka rombongan-rombongan prajurit-prajurit tentara-tentara Muhammad berikut Muhammad berarti nyana boga rencana untuk membangun kekuatan kembali jadi moncor teh lain tunduk lepas lain tunduk tapi nyana dek kebangun kekuatan untuk membalas kekuatan-kekuatan mukminin
Masya Allah karim. Kafir mah selalu gitu baik. Kafir mah selalu gitu baik. Mantak turunlah ayat. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Muhammad ulah rek boga anggapan anjeun, ulah boga rek ambak ulah rek boga anggapan sama sekali Muhammad. Alladzina kafaru kajalama nu kalufur sabaku anu nyana lumpat lari tunggang langgang keluar tina Arena peperangan. nyana lepas Nyalametkeun diri. Kangjeng apa? Beberapa tokoh-tokoh anu lari selamat. Nyana lepas moncor pulang ke Mekah. Aya kecurigaan Kangjeng. wah ieu kaharepna bakal kumaha. Maka kecurigaan Kangjeng Nabi besi terus mengakar di benak hati Kangjeng Nabi. Aya kawaswasan, aya karempan, Diturunkan ayat supaya Kangjeng Nabi tenang, supaya Kangjeng Nabi plong. oh Meme turun ayat ima Kangjeng Nabi ge sarua si A kabur, si B melepaskan diri, si C lepas. Wah, bagaimana manehanana kumahanya lamun terus kebangun dengan waktu nu singkat. Sementara kami cak Kangjeng Nabi sakikieuna bae. Hayalah kawaswasan Kangjeng teh. Aya kawaswasan manusiawi. Maka Allah mere ketenangan ka Kangjeng Nabi dengan ayat. Muhammad, wala tahsabanna ulah rek boga sangkaan etik aja. Tenangkeun ku anjeun. Ulah culak colok pikiran anjeun Muhammad. Alladzina kafaru ka jelema nu kalufur, anu lepas bocor, nyalametkeun dirinya balik ka Mekah. Ulah boga sangkaan ku kumaha. Walaupun jana dek kebangun kumaha kekuatan, tenang anjeun Muhammad. Sebab innahum la yu'jizun, nyana moal bisa ngapeskeun sama sakali ka Gusti Allah. Dek daya kumaha, dek reka kumaha nyana. Tenang Muhammad. Anjeun bersama kaula nu agung cek Gusti Allah. Kan ngeunah lamun kos kitu. Wah, jadi plong. Tenang. Ya Allah ya Rabb, urang babarengan jeung Rasul, babarengan jeung Nabi pasti penuh ketenangan. Kalah jeung menang lain urusan tama, tetapi urang aya tenang sebab memberikan ketenangan ngeunaheun. Sagala rupana informasina ti Allah. Belah dieuna Para sahabat-sahabat urang milu jeung sahabat tenang. Lantaran sahabat mah deukeut ka Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Nabi na teu aya komunikasi batinna langsung masih bisa. Mantak tenang kabelah dina jeung para aulia-aulia Allah. Komunikasina langsung aulia Allah memang kumaha gitu. Udah gelebur jaritakeun perjuangan 45. Para ulama aya anu mun dicaritakeun hiji-hijina daerah, aya anu neuk perang ditahan waka. Aya nu berangkat ditahan ulah waka, aya nu can waktuna berangkat bae. Kunaon eta? Informasi. Masya Allah, Mantak ku ari ditiru bae ku dukun. nah dukun niru-niru ku ari. Masya Allah, keke cenah ieu kiai nek calon lurah ieu kumaha ieu berangkat da keke dihitung sangarana anu oke sana gua poin naon beneran oh iya ana cara ka data sawara. Najilaka bapana ka bawa-bawa. Oh iya. Oh iya bah, lamun hayang menang lewat dapur ulah make ulah lewat kalawang kudu ka jandela. Insyaallah karim.
keluarna persis kudu jam 3:30. Ya Allah kukuru busa teu meunang jalan nu biasa kudu jalan ka kebon. Ya Allah kumaha mun anu keur ngisi seperti eta lah eta informasi jurig da kos kitu. Allah kan ditiru dah kos kan itu batak dukun jeung kiai beda tipis bener atuh hampir-hampir tapi lain deui sebenarnya informasi kiai mah ti para aulia Allah belah dituna pisan mah atuh ti Allah ilham hari dukun mah melegnya nama atuh ti jurig cenah mah tapi urang kan resepan ka dukun ujug-ujugna mantep cenah ti dukun mah kos kitu dasar dibilukeun ku Gusti Allah tuh batak kagena biar tenang setelah ayat-ayat plong kangjeng Nabi bahkan instruksi ti Gusti Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Muhammad bejakeun ka para sahabat-sahabat mukminin di saantero bahkan lain ayeuna bae terus sepanjang masa bejakeun terus datang ka yaumul qiyamah Allah karim sabab nama khusus hari teh terjadi urusan-urusan keboncoran kalepasan tentara-tentara kafir anu terjadi di perang Badar. Kemudian manehanana membangun kekuatan-kekuatan dicurigai ku Kangjeng Nabi memang rencana kitu teh aya kafirin teh. Kemudian Kangjeng Nabi ditenangkeun ku Gusti Allah. Tetapi instruksi ti Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para mukminin wa a'iddu persiap lahum jang merangan kufar mastata'tu naon anu maneh mampu min quwwatin dina kekuatan maneh naon nu bakal jadi kekuatan sok siapkeun wa min ribatil khair kuda-kuda anu geus dipersiapkeun jang perang pelana-pelanana ribatil khair kebutuhan jang kuda ribatil khair untuk kekuatan mukminin jang naon ieu teh motifna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum supaya anjeun teh terlihat gagah mukminin terlihat canggih mukminin terlihat hebat. Jadi engke bisa sieun kafirin untuk menakut-nakuti kafirin dengan kekuatan-kekuatan dengan ribatil khail engke musuh-musuh anjeun jeung musuh-musuh Allah bakal sieun bahkan wa akharina min durihim munafik Yahudi selain daripada musuh Allah musuh anjeun nu harita perang selanjutnya bisa sih nggak tahu munahum anjing riau kabelah itu udah bakal ayah munafik jeung bakal ayah Yahudi nyurusup ke unggal negara teu nyaho anjeun Allahu ya'lamu Allah anu maha uningan masya Allah geus dibejakeun jadi ternyata horenganan mukminin teh teu menang loyo mukminin teh teu menang lemah pemikiran mukmin teh kudu ditaekeun sakumaha pemikiran prajurit lain bae prajurit bahkan masyarakat ge kudu dibere hibatul aliyah sakumaha Bung Karno pidato lain lalagaan masya Allah cak Bung Karno hate urang kudu diangkat ke langit coba eta gantungkan cita-citamu di atas langit gantungkan cita-citamu dan kekuatanmu di langit ketujuh. Harta Bung Karno eta
berarti kan ulah ngoyo urang ulah leles matak mukminin anu bangsa leles gitu saya pakabak kok mau ku awewe manu leles gitu alah guys tidak ada fungsinya buat apa jelemana gagah jelemana sugih kadeleuna mobilna ngabereleng tapi teu gagah di hareupeun awewe sikut awewe tidak ada manfaatnya geus teu ieu keur carita jeung awewe menghadapi musuh-musuh Allah wa aitu persiapkeun ku anjeun wahai para mukminin lahum ay likitali untuk memerangi kafirin mastatotum sekuat tenaga naon anu bisa jeung mampu in kuatin tina kekuatan baheula Kangjeng Nabi nyaritakeun min kuatin ramyu hadisna loba jasa nu nyaritakeun tentang ramyu sebab naon dengan memanah di kajauhan kan berarti ieu zaman baheula di berbagai tafsir kuari geus ditafsiran bahwa naon anu bisa dipergunakan untuk kekuatan mukminin tembak kuari teh mantap kudu latihan nembak gak masalah latihan nembak sok urang latihan nembak mimiti urang make mimiti make pepeltokan heula make jepretan eta kan baheula darawakna kan geus eueuh ku ari geus eueuh ku ari darawakna neana ayana ge ku ari geus teu dipake malah ditungguan asakna di dahar habis kan darawakna eta baheula nyahueun da bangsa nu kos kararieu anu baheula kungsi kalaparan cente darawak di daharan ku jana kasuag-suag di dahar ku tah ku ari kan geus eueuh ya otomatis bari make mimis lah latihan lah orang nembak memeh manuk buah-buah tatangga heula mun ragag teh tuh bager latihan ribut bae urang duduk latihan nembak belah dieuna ya eta tadi nembak sebab nu dipergunakeun teh ayeuna eta maka ulah kaget lamun Taliban terus berusaha untuk supaya tampil di permukaan dunia dipuguh nagarana jeung teu puguh kepalana nya mah hayu bae babarengan kabehan eungkeuy-eungkeuyan tetapi dengan ayana Taliban teh Amerika teh geus sesele emang kumaha kitu Amerika sesele sebab dilawan salah teu dilawan salah maksudna kumaha ai dilawan pan kudu make modal ai teu dilawan pan terus bae nya mah ngapruk-ngapruk pan kudu dilawan pan kudu make modal ai Taliban makan teu make modalnya mana bisa nyeun sorangan emang kumaha kitu Taliban mah mun aya naon tah besi atawa aya kayu dibolongan kudu diasupan plek dus diteunian sumbu dibeuleum ngeceguh pan bisa kos kitu tuh kan make doa didoaan bener wal yatalattaf wa la yusyarana bikum ahada lain sabarakali puasana sia kuatan teu ain singko fasayfikahumullah wa huwas samiul alim tuh kadegeun kalengan memeh ka kafir coba cekel heula kotok lamun geus kotok aja kelapa mulai ke anak halah kekelepan nah ya Taliban teh emang kumaha gitu puasa pantang mundur ya mah paeh teh ya seuri anak diajak dididik kemudian hebat istimewa katembak ku kafir masyaallah seuri bapana engkau lebih duluan ke surga deuk kumaha tuh lain cerik bapak teh anak katembak teh Amerika menyaksikan kok anaknya ditembak bapaknya ketawa-ketawa sieun kan kafir kan sieun pae kafir mah sebab geus dijelaskeun kafir mah
bahwa dunia ia adalah surga. Mungkin paeh, urang makan paeh teh ya disebut hayang, teu disebut teu hayang. Berapa? Jadi itu tergantung jelema-jelemana tuh. Ngan aya lah pemikiran urang mah ka paeh teh sebab urang mah aya iman. Paeh urang teh iman, dung ge bakal dihisab. Ngeunaheun amat lamun ibadah, mantep amat lamun menang ridho Allah. Tinggal urang kan berkompetisi pahayang-hayang neangan ridho Allah. Nah datang ka mana kepasrahan diri urang. Lamun urang kapasrahan anak dicoba heula ku Gusti Allah ngazakat heula datang ka mana kapasrahan ngalepaskeun harta. Belah dia datang ke mana peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu. Kabelah dia datang ke mana peduli tentang syiar agama Allah. Tuh masjid, pondok pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya. Eta kan ngalepas-lepaskeun harta. Ieu kan kepasrahan, batur mah nyawa. Urang mah harta kakara aya harta dikekeuweuk bae atuh komo nyawa. Tapi kan dikekeuweuk bae ge kunyana nyawa diembung-embung ge keluar wayah paeh mah kan modar bae. Ji hook ya saya kan nyawa datang ka beuh pohara jasa teu meunang puyeng saeutik dokter, teu meunang lalanjung saeutik dokter, obat geus satumpuk datang ka bingung nya ge nu meuneu ieu nu ku aing dihajar obat. Sebab naon di awakna geus komplikasi, gula aya, darah tinggi aya ieu, manis aya. Wah, atuh sia mah lain kudu diobatan maningan ngukur tanu sia mah. Geus moal kebal deui mah. Ayo dicoba heula kurang datang ke mana kapasrahan anak. Ketika pendidikan sekolah berarti kan kurang 0. Ketika pondok pesantren nggak 0 kan bapana ge geus sia mah hirup los. Dipasrahkeun ku ka Gusti Allah, dikiriman moal dibere moal. Jeuh. Kalau tolol tah mah. Sarua jeung micen anak. Malah maka kiaina ge udah serbuannya dipasrahkan sama kiai ke makan-makannya goblok beureunan. Emang aing bos. Nah, iya urang mah masrahkeun anak di pondok pesantren berarti kan dipasrahkeun penuh. Di samping ku urang ayeuna mah ditalingakeun urusan dahar nginumna per bulan tanpa aya harapan-harapan bakal jadi camat, bupati eueuh lantaran naon? Ijazah. Deuk menang ijazah di ibadah nya kiaina ge teu tamat sakolana ge. Atau komo murid dah. Nah, dipasrahkeun supaya bisa ibadah ka Gusti Allah. Pemasrahan pondok pesantren tinggi dibanding jeung sekolah. Aya harapan-harapan duniawi kan sekolah. Geus dipasrahkeun. Dak, geus aing mah pokona eta kan ganjaranna lain lalagan. Sakola aya ganjaran wallahu alam. Wallahu alam nama aya anu memang jang nagara aya, tapi lamun jang kepribadianna mah eueuh ganjaranna tah mah tuh sekelar dunia. Tapi lamun jang itu benteng negara, jurusan ekonomi jangan mahmurkeun negara, urusan politik jangan mahmurkeun negara, jadi polisi ya jangan benteng negara, pertahanan dalam negeri, jadi TNI jangan pertahanan luar negeri. Atau mulia lamun kos kitu mah mana aya tapi memboga pikiran mutlak seperti kos kitu. Nah tapi pondok pesantren mah pan ieu mah kan Pak kunaon sih dipondokkeun karena bisa ngaji, maksudnya karena bisa ibadah ka Gusti Allah. Iya kan harapan nanya mangan sakit gitu. Nah itu cenah ijazah. Teu kudu make ijazah. Geus bae mah dipasrahkeun ijazah gaib ka Gusti Allah. Allah ge nu ngaijazahkeun langsung kan pohara jasa tah. Nah, geus kepasrahan santri mah lain deui lantaran geus dididik di pondok pesantren. Kabelah ditu na ge nya mah oko sireum. Okos gitu langsung sing beletrik teh bilatu dek di mana bae hirupna nya nama set kawin di daerah mana ieu di dinya mah cenah tukang mabok maluk hajeun kula mah dinya dek magahan amil jurumiah be dek dakwah lalaunan sapisa-pisa kula cal benyeun nya make tihang awi reod-reod aja tapi jadi pusat perhatian. Aneh santri mah pugu tiang awi dijejak ge ngaguling teh kunaon jadi pusat perhatian tuh kabelah dia udah naik jana tiang kayu can aya lawangan geus 5 tahun lawangan teu kalawangan tetep terus we dakwah eta santri Masya Allah aja dibutuhkeun anu paeh santri digerokeun anu kecelakaan santri digerokeun. Ai kitu mah aya nu boga duit tilok kagerokeun santri. Nah, terus kitu mah santri mah jadi tatalang.
nang saya takut gitu nang Gusti Allah dok gerak kepasrahan anak nah geus kuari ibadah nah kuari kepasrahan urang ka Allah urang dibere ilmu datang ka mana kepasrahan melalui ilmu urang dibere tanaga datang ka mana kepasrahan urang jangan ngagungkeun agama Allah melalui tanaga nu Allah teh tanaga teh datang ka mana kepasrahan urang ngalepaskeun dunia pandu Allah teh dunia marukan urang ketika urang ngaku italah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ngaku bahwa ieu ilmu nu urang hijab antara urang jeung Allah pengakuan bahwa ilmu nu urang ketika gagah diaku ku urang hijab antara urang jeung Allah tah ngaku kagagahan teh urang nu matak semakin loba nu diaku aku go makin jauh ka Gusti Allah perang moal bisa jelema kos kitu mah ketika ditanya ai eta tanaga nu Allah ayat harta nu Allah ayat pangabisa nu Allah ketika Allah nitah zakat atuh nu Allah ieu siapkeun ketika aya nu ngabutuhkeun tanaga nu Allah ieu siapkeun hayang menang ridho Allah melalui tanaga ge nu Allah nitah urang kabeungan boga tanaga siapkeun urang boga ilmu nah untuk mencari ridho Allah ilmu nage nu Allah ieu titipan teu dek dibikeun ku aing ilmu teh ketika urang titah perang saha nu titah perang Gusti Allah tanagana nu Allah kekuatanna nu Allah andai kata pae atuh ku Allah teu perang ge loba nu modal siapkeun aing pokona mah deuk pasrah segala rupa ka Allah tah eta nu kuat mah nu kuat teh nu kos karari itu nu pasrah jasa ka Gusti Allah langsung sasalaman ka pamajikanna neng dakeun kakak di ka mana kak perang mana anak ayekeun ya salaman jeung abah mangga abah dek perang ka Rohingya abah arah senep dari orang Rohingya kos gitu gak salaman bae ulah diharapkeun paeh ulah diharapkeun hirup abah mah pasti kajian kuku mah ge aya di bawah tang tayungan Gusti Allah cak Allah hirup cak Allah paeh ka aya hutang ka ieu pan urang loba hutang justru aing menghindar ge eta masalahna sia jasa kos bae orek hutang sabeli hulu tah ngaranna cuci tangan atuh pamajikan kawalahan kos bae orek urusan hutang Masya Allah teu mah kos anu demo keur ieu teh anu boga untung sakarung teh atuh kos bae Pak siapkeun horenganan Masya Allah horenganan sambil menyelam tah ieu loba tah kos kara itu frustasi ternyata lain eta ieu mah hiji be ridho Allah titik Masya Allah karim Taliban model eta gayeuna terus bae nya malam boga anak lalaki ke awewe ke didik perang lain dididik ditanangan dunia lain per detik ieu masih kos kitu nya urang bade eta lolobana urang Taliban urang Uzbekistan Turki aya Pakistan aya India aya geus teu boga pikiran untuk kemewahan dunia jadi mewah-mewah ge bakal ditinggalkeun ieu geus mah berjuang termasuk urang Indonesia aya di ditu seluruh negara aya kabeh dididik ku Taliban tah iyalah aya di dunia nu model karsarar itu Masya Allah karim kuda dia sebab di negarana masing-masing geus teu bertanggung jawab jang bergerak ngaluhurkeun agama Islam unggal negara geus eueuh aturan-aturan digali urang Timur Tengah geus kaobok-obok kabeh ku Yahudi sehingga aya nu kuat Irak bom hayu kumaha bae dengan dalil ieu dalil itu tetapi nu jelas nama kekuatan Irak dimombardir Saddam Hussein teh lain lalagaan nu mantak geus we pokona mah make aturan anyana we bom dek dikumahakeun dek dijual demokrasi mantak make aturan demokrasi waris Suriah Turki geus beunang Yaman dek dipaksakeun tinggal Saudi Arabia urang mah atuh geus bae geus teu moal dikukumahakeun ja urang memang geus jual beli demokrasi urang
datang ke politik demokrasi, ekonomi demokrasi, budaya demokrasi, kabeh urang mah make aturan demokrasi. Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an didengungkeun, Al-Qur'an disurahkeun, Al-Qur'an teh dimusabakokeun, dipake, awas ya penjara sia ku aing teu meunang dipake mantak perorangan. Urang mah asal nyaho bae heulana ke di akhirat cakarak nu make aturan demokrasi saha anu di luhur engke ge kapagih ku urang bakal diborgol dah. Hayu sia diborgol aing rakyat dia sira ka mana surga dong. Saya mah pakai aturan kulan ya di situ kan, di situ bupati saya ya, situ gubernur saya, udah sono nggak jogrok sono. Dulu kan polisi ya, iya saya juga takut sama kamu. Waduh, kalau priwitnya udah ditiup, wah gemeteran saya. Nah, mana sekarang priwitnya? Mana sekarang? Nggak ada. Saya pinjam. Trit. Cek malaikat, kenapa tratrit? Bawa ke neraka. Bawa ke neraka. Itu kamu dapat priwit dari mana? Aduh, malaikat malah nanyakan priwit nang di mana. Oh, soroh dah. Ini tak bisa. Lamun niatna lain li'ilai kalimatillah silakan. Mantak ieu urang mah ngaji jang urang bae. Mantak urang sok ngajakan ngaji ka dieu ulah. Siapa peminggu udah ke mana? Ngaji. Ke mana? Geus ulah nyaho. Urusan aing mah. Emang kunaon kitu? Bisi sia bener ke aing teh bener. Aing teh bener awak sorangan heulana ulah milo ulah. Geus ulah sok diajakan urang bae heulana. Datang ka mana bener urang datang ka mana. Ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana? Ka hiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana? Nah ieu kan di negara urang makan diulah ku ari nyeun kekuatan jang ngabombardir kafir teh ulah. Teh dilindungi ku negara. Ayat ieu marentahkeun wa aidu. Hei para kiai, siapkeun kekuatan anjeun. Wa aidu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para ustad, siapkeun kekuatan anjeun. Wa aidu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para budayawan, siapkeun kekuatan anjeun. Wa aidu hei para ekonom, siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi. Wahai para petani, siapkan tanduk mana. Jangan hajar kafir minimal. Yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Manete supaya kadele hebat, supaya kadele gagah, supaya kadele canggih dengan kegagahan, kehebatan, kecanggihan, kekuatan aya di leungeun maneh. Turhibuna maneh bakal bisa nyingsieunan ka kafir-kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh anjeun, Yahudi jeung munafik sieun. Nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali, ada bom Hasan yang namanya bom Husein. Yang ini nih, ini Fendi. Aya tadi Iran ngaran Fendi. Kekuatan anak hebatnya saya, kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika. Lain lalagaan, nu ngaran Hasan sampai ke Amerika, Prancis. Nu ngaran Husein gitu kene. Kalau yang ini mah nggak bisa terbang. Yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika. Karena teu bisa ini nggak hajanya lagi teman. Di garanan sieun kan Amerika. Cek Amerika coba ku Iran. Laut dikosongkeun. Hayangnya kecanggihan ieu bom. Kemudian jarak tempuhna bakal kayahoan. Disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh. Ieu endek uji coba. Dahsyat henteu datang ka mana? Amerika, Iran, sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari. Make radar, make aturan, make remote. Cek urang Iran di remote kejauhan sekian, kejauhan sekian. Di sini lah remote-nya. Coba paling jauh. Melebihi Amerika. Karak Amerika gede. Nah, ikan kehebatan.
Coba Indonesia. Kapal Indonesia lain lalagaan. Dicoba 3 negara. Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman. Diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatan anak set dengan remote yang canggih kabeh. Ditanya, ini bagaimana aturannya? Ini begini. Ini begini. Amerika, Jerman, Belanda, tol kabeh. Yang Indonesia nggak ada aturan. Indonesia nggak ada aturan. Ini lantas bagaimana? Nggak usah lantas. Ntar juga nyungsep sendiri ini mah. Siapa Gus Dur? Bisa ada Gus Dur. Ya Allah ya Rabb. Berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta. Tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut. Dengan ketidakcanggihan kapal, tapi kita harus menang. Mau bagaimana menangnya? Tenang aja. Menang ada di tangan Allah sekian teh. Eta Gus Dur hebat jasa. Jangan takut. Walaupun kita punya alat perang tidak canggih, punya kapal tidak canggih, tapi harus menang. Nah, eta kan semangat tinggi ngaranna. Harus menang. Bagaimana puasa kita? Dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut. Dia akan terus aja makan. Kita nggak makan. Udah 5 hari nggak makan, dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja, siapa tahu. Makan pas gitu. Warenganan puasa teh makanan di urang. Iya, orang Indonesia mah teh lain lalagan hebat di mana bae aya. Urang Indonesia di mana bae aya, kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir, berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, arahnya loba jasa di Mekah. Masya Allah. Tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Dikir cerita pertorikohan. Bertorikohan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah tanpa melalui toriko ndek di mana pasrahna kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana kan lamun bertoriko mah pasrah dek pasrah segala-gala Gusti jawab abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti segala-gala nu Gusti dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah, tadi nu paesa. Da kudang ti peuting lah, aing moal wakaf. Satungtung aing inget kana moal wakaf udang ti peuting. Saanu nyaho lamun pocongna aya di hareup. Atuh deuk kumaha teu boro-boro perang ka pocong bae sieun. Nah, melalui toriko kan kepasrahan. Pasrah diuji pasrah heula. Pasrah teh kawan henteu diaku nu urang. Lamun urang masih kene ngaku urang bakal sieun. Geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang di aku aya makan teh di aku Gusti awak teh da nu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti ceuli abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya deuk dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna kupasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus waktuna mah deuk kumaha kitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna mah nu Gusti ku Gusti titah berpertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal kitu bisa nyebar agama tanpa negara moal nyebar agama negara tanpa agama acak-acakan geus duanana antara agama jeung nagara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah di rumah kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup cek Gusti Allah sia boga naon dek perang jeung kafir tembak ku kafir cekel ku abdi ayo babetkeun deui bisa sia alhamdulillah di mana eta ti Gusti make ayat suci Al-Qur'anul Karim
dicoba-coba sok tembak cek cekel balangkeun cekel sia bisa gitu nang di mana nanti Gusti geus atuh ekos kitu alos perang sia deuk perang naon abdi mah deuk perang pasrah bae pasrah lain sapa-sapasana pag itu maka senjata kajeun abdi mah bae tolol meureun sia mah ya tulah sapa-sapasana kitu lamun itu mah kepencak urang ngadu pencak deui lamun itu make senjata atuh make senjata deui lamun itu make nuklir atuh urang make nuklir deui selama urang boga maka supaya urang dipake kasieun instruksi Gusti Allah wa aitu lahum persiapkeun kumaha jang berangan kafir mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair kekuatan urang ayo ngandak dibentuklah ku negara aya TNI dibentuklah ku negara aya polisi jang bemper jang gitu naon gitu pager supaya besi aya gitu hewan-hewan asup aya pager polisi teh pager dalam negeri besi aya hewan-hewan asup pagerna polisi besi aya hewan-hewan luar negeri pagerna TNI nu nyerang ta eta ternyata horenganan pager makan tanaman negara masrakeun ka polisi jeung TNI ku urang dibiayaan samarukna polisi teh ku urang teh dibiayaan Masya Allah nyana boga bintang nyana boga balet eta teh gara-gara urang nu ngabiayaan nyana goblok beureum teu karasa dibiayaan ku urang nyana boga baret beureum hejo na ngabiayaan urang teu karasaeun nyana dibiayaan ku urang eta bupati ongkang-ongkang sagala gubernur presiden emang saanu ngabiayaan urang nu leutik dipencet ku nyana kunaon aja teu urusan urang ulah waka berangan batur eta baeuranan peucit ku urang Masya Allah kutitipkan negaraku wahai kepadamu wahai engkau adalah DPR wakil kami tolong diatur kebutuhan-kebutuhan kami sebelum dilaksanakan oleh pemerintah yang akan dilaksanakan oleh eksekutif bupati pimpinannya di daerah gubernur di sana dan presiden disuruh dipuncot tapi ternyata kesulitan loba jasa KTP ku hari hese masa si negara hese KTP ya Allah ya Rabbi geus ditewak nabrak tiang listrik heran aing mah Allah karim nah pangurusan geulatu ieu kami jak kami teh geus pasrahkeun ka anjeun wahai polisi wahai TNI an anjeun teh dibiayaan ku kami masa sih na ngabiayaan kami menganiaya ka kami teu etis amat sih mane boga bintang mane boga balok mane boga baret ulah adu disiksa kami anu ngajenengkeun maneh teu karasa punya pamarentah teh ngajenengkeun urang tetapi urang dianiaya ku pamarentah betapa zolimna pemerintah urang betapa zolimna TNI jeung polisi da ngabiayaan urang teu karasa urang dipencet ari eta pajak terus bae segala rupa ditaekeun dengan kepiawaian presiden naik deui bensin piawai presiden naik deui bensin naik deui pajak dan lain sebagainya apa cukup dengan modal kepiawaian urang mani kesangan panguruskeun atuh coba ieu kami nah sakedeung deui bakal aya pemilihan umum aya di otak-otak sararia sahanu kudu dipilih sahanu bisa ieu nenangkeun masyarakat sahanu bisa ngurusan masyarakat urang teh masyarakat masa didepakan ku nyana maka ieulah negara lamun negara kos kieu bae naon si aturan nagarana kok jadi kos kieu atuh aturanna demokrasi apa bener nerapkeun demokrasina apa henteu sih diperebutkeun BNKRI bener apa henteu sih demokrasina coba dicoba atuh baca ta demokrasina dicoba garudana coba dihiber-hiberkeun coba hayang nyawa coba bener apa henteu sih Masya Allah karim nah iyalah wa aitu lahum mastata'tum jelema anu canggih dina perpolitikanana tampilkeun politik Islam aitu lahum min kuatin kekuatan Islam ketika orang bergerak di ekonomi aitu mastata'tum lahum mastata'tum min kuatin kekuatan ekonomi cekel ku Islam anu naik Fortuner teh ulah urang sipit mah dulu anu naik baby bente ulah orang kafir malulu
anu naik Lexus teh ulah orang kafir baru tampilkeun urang di hareupeunnyana. Bila perlu lamun aya cina-cina urang keur naik Lexus eureun di hareupeunnyana. Nih mobil gua. Antak naon? Ieu mah tampil di jahe malulu. Di jahe malulu ya, orang boga baby benset eureun di hareupeun encek. Mobil saya. Ini yang ini doang yang baru dibawa, di rumah masih ada 15. Ini juga belum kebayar sebenarnya. Sial cek teh, goblok sia. Itu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Sok bangun kekuatan melalui ilmu orang, melalui budaya orang, melalui politik, melalui ekonomi, melalui kekuatan-kekuatan Islam bangun supaya kafir sieun jangan hajajang nyingsieunan kafir eta teh kafir baheula musuh Allah musuh anjeun nu aya di Mekah harita wa akharina min duni selain eta munafik jeung Yahudi nu anjeun teu nyaho nu maloncor ternyata bakal kitu ngamusuhan anjeun tapi awas Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in naon bae nu dinapakeun ku anjeun naon bae dalam rangka fisabilillah yuwaffa ilaikum. Ente beli senjata jangan luhurkeun agama Allah yuwaffa ilaikum, Allah bakal ngabales. Ente ngabangun Islam sok geura jang kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum, beli senjata. Ente ngabangun organisasi jang kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun meuli kendaraan jang kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun pondok-pondok pesantren jang kaluhuran Islam supaya Islam kadeuleu baher yuwaffa ilaikum, bakal dibales ku Gusti Allah. Wa antum la tuzlamun, moal dikurangan saeutik-eutik acan. Ente gabiayaan jang perang bakal dibales pembiayaan tersebut moal dikurangan saeutik-eutik acan. Allah teu pernah zalim. Sok batur anu berangkat ka Rohingya urang nu ngabiayaanana. Batur anu berangkat ke Medan Laga karena boga kemampuan, urang teu boga cuman boga harta biayaan ku urang. Moal dikurangan urang ngabiayaan teh lantaran Allah teu pernah ngazalim saeutik-eutik acan. Ulah-ulah eta nu ngabiayaan anak mondok pesantren bae nu tatadina aya kesulitan dagangna barang anak mondok pesantren masyaallah babari ekonomina babari ti dieu ti ditu eta teh nu tatadina sawah teh ieu teh gambrung bae barang anak pesantren ya Allah ya Rabbi jeung sawah-sawahna kudu dijual. Teu ikhlas ya mah sama-sama ikhlasin ulah aya harapan naon ya Allah ya Rabb. Nah iyalah urang dititah nyingsieunan kafir supaya kafir henteu bebas gerak. Kesulitan urang lamun carita ayat ieu di negara urang lantaran malah urang anu henteu bisa gerak. Urang sempit gerak jaritakeun Al-Qur'an teh gerak, jaritakeun Al-Qur'an teh gerakna teh sempit, bahkan manehna musuh Allah anu bebas gerak ku hari di negara urang. Wallahu alam sahanu salah nyangakeun ka Gusti Allah. Ieu mah sakadar ngabahas ayat nyangakeun sadaya-daya. Geus kulantaran urang teu mampu bergerak di negara untuk keluhuran agama, lamun can dibuka-bukakeun mah hidayahna. Atuh kieu bae tetep bae, atuh urang bae gerak leuleut ti kanan lah nyieun mushola, nyieun majelis taklim, nyieun masjid. Urang gerak maulidan, hayu bae urang rajaban. Geus bae urang gerak pada urang-urangna bae. Engke lamun kieu bae tidak menutup kemungkinan urang perang jeung bangsa urang. Sebab naon? Di bawah hayang ngaluhurkeun agama, ternyata negara mah menyempersempit agama. Tidak menutup kemungkinan ngadu engke. Diadukeunana melalui organisasi, cekelan organisasi ieu, ajak ilu ka manehanana. Sementara organisasi ieu teu diajak ku pamarentah, diajak ke embung hayang bergerak di agama, diadukeun organisasi Islam jeung organisasi Islam. Partai Islam jeung partai non Islam diadukeun dan terus dengan di partai mah kuari geus milu ka ditu kabeh sanajan Islam ge bohong. Sakali deui partai bohong, sakali deui sia tanu katilu mah. Bohong teman. Mana? Karasana kurang yang teu memperjuangkeun agama Islam. Mana? Mentek terserah sia tangke ka dituna. Komo tah mah haju beuh sujud-sujud ke hari tanu mah tah mah geus bae pamustungan tah mun aya kiai kos kitu.
cenah kumaha mah lain kiai tokoh pamustungan tah kos kitu enggeus maningan dirantai teh jelema kos dikira galuhurkeun agama Masya Allah nah kuari mah pada urang bae heula urang bae ayo deuk kumaha luhurna Islam jeung urangna ge tilo ka masjid cenah eta kiai tapi tilo ka masjid cenah eta kiai tapi tilo sedekah ada kumaha luhurna aidu wa janahu lisan wallahu a'lam namahum kadzalik kain dalam hiji waktu utawi ya haulai atawa tadi mukmin kadzalika iku kaya mangkono mazkur id kaget sami'u ngarungu ya mu'minun binasin kalawan manusia hum utawi nas aksaru iku kang leuwih akeh min zalik saking mangkono ahli rum jahum maka tega ing mu'minun pa asyarihu suara jeritan pakola maka ngucap sorry inna dajjal qad khalafahu min satun dajjal iku teman-teman ngagantiakeun ya dajjal min ahli rum zarari min dalam pirang-pirang turunan ahli rum yarfaduna maka pada naringgal yang mukminun ma bi aidihim ing barang kang tetep ing dalam tangan pirang-pirang tangan mukmin wa yaqbaluna lan pada madep ya mukminun payab'atsuna maka ngutus ahli rum asyarata fawaris ing 10 pirang-pirang penunggang kuda Qoliyatana turka ngedengok ing musuh. Gula Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insatu ingsun la arab asmahum iku yakti weruh ingsun ing pirang-pirang arane pawaris asma abahim lan pirang-pirang aran pirang-pirang bapane pawaris wal wana khuyulin lan pirang-pirang warna pirang-pirang jarane pawaris utawi ya pawaris gitu khairu pawaris ala Allahil ard iku kang leuwih becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ing atase gegar bumi yaumaidin ing dalem ari kada iki ing dalem ari iki inna dajjal qad khalafa qala tawuja kangjeng Nabi min khairi fawaris yaumaidin saking leuwih becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ing dalem ari kada iki anna dajjal qad khalafa Jaritakeun tentang kejadian-kejadian peperangan anu bakal ngadeuketan ka kiamat. Muslimun siap perang dengan persyaratan maut, artina siap perang tarohana maut sakumaha kamari. Kos kitulah muslim. Walaupun niat engke bakal ditinggali di akhirat keikhlasan jeung henteu tetapi bahasa anu didengungkeun selalu kitu bae muslimun terus bae perang jeung kafir dengan syaratatil maut terus sakumaha anu kamari dicaritakeun alhasil ketika engke peperangan terakhir mukmin teh bakal aya dina kamenangan memehna engke bakal aya kericuhan heula unggal negara kesulitan sebab kabeh didominasi ku Yahudi kuari geus terjadi perekonomian didominasi ku Yahudi dunia perpolitikan didominasi dunia politik Islam teu pernah muncul deui setelah tumbangna di zaman Wali Songo. Terakhir Turki Utsmaniyah selesai. Kuari dek muncul babad. Saddam Hussein kakarak dengan muncul kendang babad. Itu kene kitu berbagai tokoh-tokoh Islam anu kakarak endek dong babad teu meunang aya nu muncul Bin Laden Osama kitu kene kesulitan Amerika
bunuh, berbagai alasan-alasannya, teroris lah dan lain sebagainya. Urang teh teu meunang bae menyak. Di urang mah geus teu kudu ku kafir, ku urang keneh. Aya kiai muncul ku urang keneh dipaehanana ku polisi, ku TNI, ku pemerintah. Sabaraha di zaman Pak Harto nu ngaringkuk di sel karena berbicara Al-Qur'anul Karim. Padahal mah dengan berbicara demokrasi lagi teu diterapkeun ieu. Coba-coba berbicara Al-Qur'an ja demokrasi lagi teu diterapkeun, emang diterapkeun di urang demokrasi jah henteu. Atuh lamun diterapkeun mah meureun moal anu korupsi, ja korupsi terus wae mah. Dengan terterapna demokrasi, korupsi makin menjadi-jadi. Berarti kan demokrasi lalagan. Atuh bade make Al-Qur'anul Karim cak kiai-kiai ekual balen kiai ieu. Kiai mah ku sia bae dikiaikeun sia mah katipu ngieikeun aing sebenarnya. Ente geus baru mah urang mah rombongan katipu lah salah geus. Cek kiai nu balal bener mah kan karari itu. Urang wajah kiai kurang bener sebenarnya mah. Nah, di zaman Pak Harto sabaraha ditembak, sabaraha anu ngaringkuk. Dari zaman ayeuna tuh sarua bae. Tah, ieu dipertahankeun demokrasi lagi acak-acakan, nu acak-acakan dipertahankeun ai kuluan anu puguh sumber kebenaran malah diabaikeun. Mantak lamun urang kuari nentangna lain nentangna naon deuk ngembangkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal nyawana. Tembak, sel. Sakitu. Dipertahankeun. Kunaon eta? Nurani polisi nama sarua aja Islam, Nuranti TNI nama aja sarua Islam, pemerintah negara sarua. Ketika nyana merenung di kamar mah tetapi kan geus didominasi ku Yahudi. Eta keur carita perpolitikan, kuari carita perekonomian geus kabeh didominasi ku Yahudi. Alfamart, Midimart geus datang kabeh ka unggal kampung. Nu eueuh jelemahan ge dibangun bae Alfamart. Eueuh jelemahan kunti anak anu banjana. Eta teh persatu jang Kristen, jang bangun gereja, persatu benda jang bangun kelenteng, persatu benda jang bangun kafir mah kok sekarang. Urang mah teu pernah terjadi seperti eta. Kajeun ieu mah keur carita didominasi seperti eta, berarti kesulitan kan urang. Ja kabeh ge atuh geus aya di tangan kafir. Ngan nu aya di urangna bae kuari. Kuari teh bisa dikuasai ku eta. Emang serba salah di urang mah atuh. Dek mundur perang. Mundur seperti etalah kejadian. Nah, ieu mah keur carita rusak berarti unggal negara lain negara urang mah. Sakieu mah di negara urang mah rada ngeunaheun tis, masyaallah. Ku mah boga duit urang 100 juta geus we geus teu kudu ka mana. Ngahenen bae di kamar ge geus ngeunaheun jasa. Jan hareudang mah hutang aya duit teu gablek. Hareudang perasaan. Heuy, ieu kunaon kesangan we ieu mah jatariris aing mah heran hareudang bae sakena teh. Ih cuaca sakit tiris aing mah teu bisa hees buku. Memang kunaon polisi di kuda-kuda aing. Hutang. Tah, batak jelema bola boga hutang. Bola boga hutang. Tenang. Hirup deuk kumaha ge teu boga hutang teh nikmat. Ngan teu bisa teu boga hutang atuh pan kuari. Motor kreditan, mobil kreditan, sendal kreditan sendal. Roti kreditan roti. Gincu pamajikan urang. Kreditan gitu, sifat mata, kredit sendok, kredit dek mati, iya guys zaman kadieu teh sebenarnya lain ngaji pelampiasan, hutang malulu di imah. Nah, engke bakal kejadian unggal negara, bakal ribut di negara sorangan pastilah. Nah, ngan ke terus membangun kekuatan misah bakal bangke. Setelah misah pasti da urang perang jeung kafir. Muslim dipaksakeun kajen kuku bage sebab aya komando. Nah, engke bakalna eleh heula ta Islam sebab kekuatan kafir pohara. Bea. Engke bakal dibangun deui Islam. Engke kan lamun geus kos kitu Islam mah kuat. Asal geus miskin Islam mah kuat, lamun kaya wal kuat Islam. Wal kuat. Sebab urang teh menang teh baheula teh tirakatna. Zaman Belanda teh baheula datang ka wiridana ge di jerotan aya nu di pancuran, aya nu teu meunang ka deuleu ku sasaha wiridanana mentak jarago. Nah, kuari kalantaran urang diulahkeun perang teh dahar sadaekna hees sadaekna atuh deuk di mana hebatna. Nah, eleh heula urang engke geus miskin
miskin kakara ngahiji deui jelema mah ngahiji ku miskin ngahiji deui ieu teh ngaji mata ngahiji mariskin ya dusugi maka dari itu kabeh ge bangsa tegara blek duit kabeh ge aya mariskin barang ngahiji rombongan miskin urang ge masakin mantak bangsa bupati embungeun ngaji dia gubernur embungeun man barang di deuleu atuh baju da ge nyarengkleh kos kitu cenah nyarengkleh teu aya kaing mah dalam kos kitu sendal sebelah koneng sebelah bir miskin geus kajen urang rombongan miskin sebab Kangjeng Nabi yuhibbul fuqara wal masakin kajen urang mah teh dipake karesep ku bupati ge asa dipake karesep ku Kangjeng Nabi bae urang mah ye kajen nyanang ke ka neraka urang mah ka surga kitu bae sih mantep biasa guys rombongan masakin ya bukti mah tukang bakso beak tukang uduk beak mah masakin kos kitu teh neilang ke peperangan teh mahmur deui ke perang deui kos kitu bae terus perang nah mukmin ke bakal menang setelah menang kan mahmur setelah mahmur kan tenarima pamere batur bahkan nu aya ge ieu deuk dibagikeun hese didinya lah mukminin keur meujeuna pohara luar biasa hese deuk kabagikeun harta ieu embung itu embung deuk dibere ya tuh duit teh sabaraha duit teh dibagikeun 100 juta aya 1 miliar di aing isin nu ngabagina seperti etalah terus nah keur meujeuhna kesulitan ngabagikeun harta fa bainamahum kadzalik id kaget sami muslimun ngadenge suara-suara manusia aksaru min zalik anu leuwih loba tibatan ahli rum ge ere kafir kan eleh nah idinya datanglah jeritan suara wahai inna dajjal qad khalafahum fi dharari dajjal geus muncul ngagantian ahli rum dalam rangka kesulitan kuari geus timbul dajjal masyaallah tah keur beujeuna geus karar itu harta aya di leungeunna kekayaan aya dengan muslim ngadenge aya dajjal tun timbul fayarfaduna bi aidihim kabeh naringgalkeun hartana wa yaqbaluna nyana menghadap ka dajjal kabeh. Masya Allah kan sebab keistimewaan dajjal teh lain lalagat lamun jelema hayang emasnya nyekel batu jadi emas jelema hayang inten nyekel pasir jadi inten jelema hayang duit dang daunan teh kabeh dicekel ku jana jadi duit asal kadeuleu ku jana jadi naon hayang naon bae hayang hujan turun hayang panas aya ilah dajjal jelema kabeh sujud ka dajjal sujud ka dajjal memeh dajjal beneran kan aya dajjalun heula ku dajjalan teh coba dijieun TV coba dijieun HP jelema sujud ka HP kabeh imimiti kelas politikus datang ka usahawan datang ka kiai baroga HP henteu hiji HP nange masyaallah ceuli di HP-an irung di HP-an pakai anting HP kabeh teu mawa susur mah nya henteu nalangsa tapi HP teu kabawa mah sedih dajjal besa kos karar itu dajjal ya Allah ya Rabbi di kamar televisi ambalaya hayang nonton naon ku ari aya parabola sing jalegir kabeh internet kitu kene deuk ngeuleuh naon ku ari informasi luar negeri teh tinggal mencet doang ku ari masyaallah hayang informasi naon informasi politik tinggal mencet informasi ekonomi teh birahi informasi birahi wah nu nonggeng aya deh ayo udah naon deh batak lamun jelema masih kena boga HP geus teu ngajamin ibadahna hebat kajen ku kumaha ge sebab matana neuleun nu nonggeng insyaallah sugan teh mata salat husu naon kikian bae horeng keur ngabandingkeun susu nu di imah jeung nu di HP masa tah salat si neuleun susu aya ku ari jelemana urang teh kuari boga salah HP teu boga salah urang ayeuna teu boga atuh tigaleun ku batur hubungan jaringanna hese ai boga urang seperti eta lah nah ieu dajjal urang dibuat kekih ku dajjal mah
televisi, radio, HP dan lain sebagainya. Masya Allah karim. Makanan-makanan geus diracun 100% diracun ku nu aya di Indomaret, nu aya di Alfamart. Diracun kabeh, eta teh aya racunan. Tunggu 10 tahun ke depan, pemikiran anak anu sering ngadahar makanan-makanan ti Indomaret di Alfamart deulekeun bakal. Geus dibuat seperti eta ku Yahudi teh, eta lain rahasia seperti itu. Lain rahasia. Tunggu ke depan. Mentek anak kuari ngadat bae, ulah kaget bumbu-bumbu obat geus araya di dieu. Geus puguh kuari pemuda-pemuda nu arayana anu henteu bergelut di bidang ekonomi di bumbuan kuari. Ku narkoba geus puguh ganja, gele, ekstasi dan lain sebagainya. Tunggu 10 20 tahun ke hari. Ya budak sakola nage kuari teh geus mengkonsumsi seperti eta, budak nage geus budak orok nage tah tinggal ditunggu. Eueuh urang ayeuna tinggal timbul nu areta narkoba aya di dieu. Tegar kehancuran dan beda dek hancurkeun negara teh teu langsung atuh supaya pola pikirna dibilukeun heula. Kumaha carana supaya ulah lempeng? Supaya ulah lempeng teh kumaha carana? Dibuat sedemikian rupa supaya ulah lempeng, supaya pikiran anak ulah terlalu Al-Quran. Dibuat kok jana, dipengkol-pengkol. Masya Allah karim. Nah, setelah eta tayab asuna ahli rum mutus asyarata fawaris anu ngintip musuh-musuh jangan hancurkan Islam melalui dajjal tersebut. Kangjeng Nabi nyaritakeun sebenarnya inilah arafu asma'ahum sanjana kaula yakin nyaho jasa ka ngaran-ngaranna anu naik kuda tersebut. Ngaran-ngaranna mun Kangjeng Nabi dikabejakeun nyaho ya. Padahal nu bakal encan terjadi sabaraha ratus tahun Kangjeng Nabi geus ditempokeun nyaho kula ka ngaranna. Asma wa asma abaim ngaran bapa-bapa nage nyaho kaula. Wa alwana khuyuli warna kuda-kudana ge nyaho kaula. Berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah. Hum khairu fawaris etalah jelema nu pangjetu-jetunan berkuda ala dzahiril hadis saat eta ogola tauk cek Kangjeng Nabi min khairi fawaris yauma idzin. Nah ieulah bakal terjadi seperti eta. Urang teh bakal gulak gelok. Ieu juga geus gulak gelok teh. Ya Allah ya Rabb. Madak pak kuat-kuat. Pak kuat-kuat. Pak kuat-kuat urang di negara urang teh geus aya Yahudi, Kristen, Katolik, Protestan. Geus puguh Buddha, geus puguh Konghucu, Hindu, tambah deui aliran kepercayaan. Di kumaha deui tambah deui. Bari masalah anu usul atuh asal mere duit bae beus ka DPR pasti diterima. Henteu mere duit mah moal diterima. Duit segala duit mantap. Lain ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang sangat berkuasa. Pancasila teh kuari diganti lain ketuhanan yang Maha Esa. Seperti eta lah. Geus lamun sagala duit lempangna negara ku duit. Jadi permasalahan teh duit. Kadzikir-zikir lain Allah duit. Geus bah. Ceramah aya duitan lempang eueuh duitan henteu. Ngariung aya berkatan lempang eueuh berkatan henteu. Ngahina nyebutna ge ulah ngariung ka dinya teman negara beling. Oh, mun kadengen ka negara napa eta? Izin jasa. Masyaallah, riungan teh demi berkat demi duit, demi berkat demi duit, demi berkat. Pengajian ge sarua bae make udunan. Make duit keneh bae. Toriko tinggal toriko udunan, masa toriko make duit sih. Di negara urang teh loba anu ngamunculkeun toriko. Wah, udunan. Ai udunan teh bahasa Bandung, bahasa urangna naon? Papatungan, lain papatungan udunan mah. Naon teh udunan teh naon? Aing mah sebenarnya geus kebal teh dicicing di dieu jadi pohoan ieu. Iuran masa torekot iuran badak kamari ge datang serombongan toriko kula cenah asup toriko kuari ieu puyeng bae cek cenah masa toriko sih jadi puyeng jadi edan heran aing mau bertoriko sih jadi edan lain jadi wali edan aju cenah tidak iuran ieu ka guruna. Nah tunggu tanggal main torikot nu maruncul di urang teh seperti kos kitu. Naudzubillah min dzalik toriko ulah kajahoan boro-boro ku sasaku pamajikan ge ulah kajahoan ba urang norekat. Oh, yuk mau bebeja, yuk kita kholwah dulu. Insyaallah kali kita bertoriko tah lamun aya menamakan kos kitu sasar teh. Lain kitu kau mau aya iuran-iuran segala rupa mah. Masyaallah kali.
Ya, diambang kehancuran. Sebab naon? Geus lain ikhlas asal berbau dunia geus ikhlas. Seperti itulah kelanjutan tentang riwayat Imam Muslim. Tinggal selanjutnya warwa Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab.